Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Maulida M. Puada ti kelas 11 MIPA 7. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasehatan ka urang sadaya sehingga urang sadaya tiasa kempel di acara. Sholawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu waktos abdi bade ngadugikeun hiji biantara ngeunaan pentingna kanyaa kolot ka anak. Kolot atawa anu disebut orang tua miboga peran penting kanggo ngabentuk karakter si anak. Tapi di zaman ayeuna mah loba anak anu diasuh ku pangasuh. Hal ieu bakal nimbulkeun dampak anu kirang sae. Si anak bakal ngarasa manehna teu diperhatikeun di mata keluargana anu bakal nimbulkeun rasa putus asa. Aya oge anak anu dimanjakeun pisan ku kolotna. Ieu oge miboga dampak anu kirang sae. Mun sawaktos-waktos si anak teu diturutkeun ka hayangna, si anak bakal ngalawan ka kolotna. Kanyaa ti kolot emang penting kanggo ngabangun kaharmonisan kolot jeung anak. Ku ayana kanyaah ti kolot, si anak bakal ngarasa manehna leuwih dihargaan jeung diperhatikeun di lingkunganna. Ku kituna, para orang tua diharepkeun kudu bisa leuwih ngenal karakter si anak, kudu bisa leuwih merhatikeun si anak. Sasibuk-sibukna kolot kudu aya waktos jang anakna. Kitu biantara ti simkuring, hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.